Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Para guru, para kesepuhan, jamaah pengawasan rahimakumullah. Puja puji syukur selalu senantiasa urang panjatkeun ka Allah anu Maha Ghafuur. Shalawat sinaring salam mugia salamina dicurakeun ka baginda urang sadaya, yakni Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katut ka para keluargana, para sahabatna, serta ka para pengikutna anu setia sampai akhir zaman. Jamaah pengawasan rahimakumullah. Alhamdulillah dina dangetan ayeuna urang tiasa patepang deui dina raraga diajar ngaji. Anu mudah-mudahan ngaji na urang dibere kamudahan kagampangan ku Allah subhanahu wa ta'ala. Anu mana hancana nyaeta masih gede dina surat Al-Waqiah. Ayeuna ngawitan dina ayat anu ka-13. Mangga urang kawitan. Allahumma rabbana nikmatan wa syafa'ana rahmatan wa zakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Sullatun minal awwalin. Wa qalilun minal akhirin. Ala sururin mawdunah. Ala sururin mawdunah. Muttaqiina 'alaiha mutaqabilin. Yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. Bi akwabin wa abariqa wa ka'sin min ma'in. La yusaddauna anha wa la yunzifun. La yusaddauna anha wa la yunzifun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun. Wa lahmi tayrin mimma
yashtahun. Shadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Mangga ina orang tingali hurufna hiji-hiji panjang pendekna. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sulatum sulsa sa sul se sul. Sulatum tanwin pesar panarub mime tangarana idgham bi gunnah. Sulatum minal awwalin mad aglis wa qali mad asli mad tabid warkat wa qalilum tanwin pesar panarub mime tangarana sarwa idgham bi gun wa qalilun minal sarwa mad asli mad tabai akhirin mad aridlis taeta lamun macan diwakopkeun lamun deuk diwasolkeun nuna di nun jabarna dibaca sullatum minal awwalina wa qali wa qali sullatum minal awwalina wa qalilum minal akhirin lamun diwasolkeun. Terus ala ain ala saru amat min warkat ala sururim nentan binjek ngarupan huruf mim ngarana idgham bi gun sururim maudu bod lain dal eta mah bod maudu lain maudu tapi maudu maudunah maudu nah maudu ujung letana aya diburian untun ulur maudu nempel kana langit-langit ulur maudunah muttaqi sarua mad asli dwarkat muttaqiina alaiha ha dwarkat sarua mutaqa sarua dwarkat mutaqabilin mad arid lisukun yatu to lain ta yatu sarua mad asli dwarkat yatufu alaihim mim pangarepan huruf waw eta ngaranna idhar syafawi alaihim wil ulah gitu ya tapi langsung alaihim wilda saru amat asli dwarkat wildanum idgham bi gunnah mukhalladun mad arid lisukun sarwa bi aqwa sarwa mad asli dwarkat bi aqwa bi idgham bi gunnah wa aba sarwa mad asli ri sarwa wa abari dua harkat panjangkan dua harkat ulah wa abari kok tapi wa abari dua harkat wa abari qawaka sim sarwa idgham bi gunnah mim idgham bi gunnah mim ma'in tamat arili sukun kemana dong helang belah mana ke dong helang kemana kalau bi aqwa bi wa abari kok luhurkeun qop eta lain heula eta lam alif huruf lam alif leutik eta lal waqfu artina teu aya waqaf di dinya lain heula etanya eta malam alif lal waqfu ya
artina teu aya wakaf didinya berarti ulah didinya. Lanjut bae. Bi aqwabi karena eta mah di tengah kalimat. Lamun di ujung kalimat mah di ujung ayat geus teuing. Lanjut. Tapi lamun di tengah ayat nya ulah eureun didinya. Ulah bi aqwabi wa abarik wa ka'sim mim ma'in. Karena lam alif eta maksudna lal waqfu henteu aya waqaf didinya alias ulah eureun didinya. Bi aqwabi wa abarik wa ka'sim mim ma'in ain la saru amad asli dua harakat la yusod sod la yusadda'u ain la yusadda'u dua harakat una an izhar anha mantau bayi dua harakat manasli wala sarwa dua harakat yung ikhfa yung zai yung zifun ulah yung jipun tapi yung zifun nah zai mah beda jika lamun maca idza zulzilatil ulah idza juljilatil tapi idza zulzilatil jika iya wala yunzifun pun madarin les wafa saru aman asli dua harakat wafa hatim idgham bi gunnah mimma saru aman tabe dua harakat yatakhayyarun yatakhayyarun madarin les sukun walah walah mil to qairim idgham bi gunnah mimma ma sarua dua harakat yashtahun hunha yashtahun mad arid les sukun bisa dua opat atau genep harakat ya tadi eta panjang pendekna sareng makhrajna ayeuna sakadik urang kana isi kandunganana wallahu a'lamu bimurad bidzalik sullatum minal awwalin wa qalilum minal akhirin nyaeta golongan anu loba tina umat anu awal kabeh kamari nyaritakeun bahwa jelma anu pertama iman ka Allah maka pertama asup ka surga nah eta teh jelma-jelma anu deukeut ka Allah maka fi jannatin naim eta aya di surga anu pinuh ku kanikmatan. Nah, sullatum minal awalin ayeuna nyaeta golongan anu loba eta tina umat anu baheula. Anu pertama iman, anu pertama deui deukeut ka Allah. Jeung deui wa qalilum minal akhirin jeung segolongan saeutik nya tina umat-umat anu akhirnya eta umat akhir zaman orang ayeuna. Nah, ahum ay asabiquna ilal imani bil anbiya'i tanu tadi teh sullah eta golongan nu tadi nyata umat anu pertama kana iman kana para nabi di mana mulai ti miladun adama ila nabina alaihi salam mulai ti Nabi Adam ti ditu sampai ka Nabi Muhammad eta teh loba nya. Nah nu kuali golongan akhir jeung deui golongan umat Nabi Muhammad engke bakal asup ka surga lamun anu iman ka Allah Subhanahu wa taala. Ta terus wa hadza la yunafi qaunu ummati Muhammadin sulusai ahlil jannah. Jeung deui dina ieu tafsiran dijelaskeun bahwa ieu kaul teh teu bisa dinapikeun deui bahwa ayana umat Nabi Muhammad eta 2/3 jadi ahli surga. Nah 2/3 umat Nabi Muhammad saparona umat di zaman Nabi Adam sampai ka Nabi Muhammad. Ala sururi mauduna. Jalma-jalma nu deukeut ka Allah nu zaman baheula iman terus sampai ka zaman anu akhir eta ala sururi mauduna. Aya di luhur dipan anu dibuatna tina emas permata tina emas ejeng perak nah
nandakeun bahwa eta teh jalma bakal bahagia. Aya mausulatun bizahabi wal fiddah wa mansujatun bid-dari wal yakut wa yuqalu arduha minaz zahabil mandud wa qawaimuha minal jawahirin nafisah. Engke eta bakal cicing nage dina dipan anu dihiaskeun jeung emas jeung perak nya. Nu kaji lamun urang nikmat meureunna tempatna teh nyaeta kudu indah meureunna nya. Lamun urang keur hayang indah teh mah keur kanikmatan nu kahiji tempatna tina emas, tina intan, tina mutiara. Bahkan eta handapna dasarna teh tina emas. Jeung deui tihangna eta tina permata anu bersih anu mengkilau. Nah, muttaqiina 'alaiha mutaqabilin, bari dina luhurna nya eta keur nyarande kararieu bari pahadap-hadapan. Bari santai bari di surga beuh gagah jasa. Nya, ieu carita keur aya di surga. Kunaon sebabna berhadap-hadapan nya? Karena lamun kira-kira urang patonggong-tonggong eta teh kasup kana suul adab. Fala yang zuru ba'duhum ila qababad wa hadza wasfun lahum bi husnil usra wal adab wa tahdzibil akhlaq. Nya. Karena hadap-hadapan eta merupakan nya bagian daripada sifat anu bagus. Nya. Wal adab wa tahdzibil akhlaq. Makana urangnya lamun ngobrol pahareup-pahareup eta bagus. Lamun ngobrol urang ngobrol laju nu ngobrol dejak ngobrol nonggongan papan eta teh sopan. Tah makana ieu ge kitu. Makana bahkan dicaritakeun di dieu bahwa ahli surga eta sadayana berhadapan, artinya semua arah itu wajah. Menandakan bahwa ketika dimanapun jadi saking ku indah-indahna. Jadi ketika orang ngobrol ka dieu najan ngobrol beh ditu beh di beh mana ge tetep bae eta beungeutna. Tiga orang kapanan ngobrol loban baru ngobrol ieu mah diburian mah pundukna mah pinggirna pan teu haram. Tah makana di surga mah bari nyarande kieu kabeh cenah ge eta. Adana beungeutna kabeh ngobrolna. Bari nyarande kieu mutaqabilin bari berhadap-hadapan. Yatufu alim wildan mukhalladun bari jeung deui eta diputaran ku anak muda anu kekal. Jadi nu ngalayanan dilayani ku anak muda anu kekal nya. Moal kolot moal robah nya layak biruna wala yaltahuna moal ngakolotan atau moal berubah kitu-kitu beta mah nya bari ngalayanan bi aqwa bi wa bari kawaka simi main bari mawa gelas bari mawa cangkir bari mawa teko bari bawa nanampan bari mawa cai diindi eusian ti cai anu ngalir caina atuh eta mah ke kumaha sagerenteusna bae. Lamun cenah hayang susu atau ayana susu, lamun kira madu atau madu, ya. Bahkan la yusaddauna anha wala yunzifun. Moal bakalan lieur eta ahli surga tina eta nginuman jeung moal bakal mabok deui kabeh. Jadi bahwa nandakeun ketika eta mau minuman contohna hayang homar, hayang arak, hayang anggur, hayang naon bae eta di surga maya. Terus nadi minuman eta moal ngamabokeun, ya. Makana lamun urang di dunia kuari khomar diharamkeun karena bisa ngamabokeun jeung deui ngilangkeun akal. Hukumna haram. Tapi lamun di surga mah kira-kira teh bisi tuh yang di dunia can pernah ngarasan khomar kumaha sih rasana? Tah. Di surga mah teu naon. Oh atuh lamun hangarok atuh aya. Pokona mah eta mah kumaha gumurang tasna bae. Nah. Tengantik mekal. Ngarang poe dari ieu mah di surga make bener-bener ke neraka. Ieu mah cari nyaritakeun surga, pokona mah hayang nanon ge aya. Kan lamun urang kanikmatan kahiji pan tempat tadi dipan tina emas, tina mutiara. Pokona mah tina emas perak beuh, pokona amparana ge. Betul, pokona mah terus deui minuman sakahayang. Bari dilayanan ku pelayan, beuh jiga arabatan raja. Nukat anu saterasna wa faqihatin mimma yatakhayyarun jeung deui buah-buahan tina naon bae anu sok milih bae eta ahli surga. Buah-buahan atau yang buah naon bae. Pokona namanya bebas eta mah hendak milih kira-kira aya nu gumrentas dina hate maka langsung diayakeun dina eta tempat. Pokona mah hendak hayang buah naon bae eta mah urang. Aya mimma yatakhayyaruna yatakhayarunahu wa ya'khudunahu abdullah.
Eta matina orang milih bae na jero hate, aing milih naon aing buah anggur langsung aya anggur. Aya apel atuh aya apel. Tempat indah, dilayani, kemudian diberekeun wawadahan, minuman yang seukeun sakumaha sakahayang, laju kemudian buah-buahan orang milih sakahayang. Terus nadai walah mitoirin mimma yashtahun. Jeung deui jeung daging manuk tina naon anu dipikahayang deui eta ku ahli surga. Bahkan dia dicaritakeun di surga eta aya manuk keur hibran gitu. Bareng kitu orang pas nempo manuk hayang amat eta daging manuk langsung lamun hayang panggangna plak langsung aya di hareupeun. Lamun hayang cenah gorengna langsung aya di dinya. Lamun hayang perkedelna langsung aya di dinya. Pokona mah kumaha anu dipikahayang eta ku ahli surga sampai kadinya. Lamun kira-kira eta manuk geus tinggal tulangna, maka tulangna dikumpulkeun eta si tulangna hirup deui. Hiber deui ka ditu. Nah eta kisah anu aya di surga. Tah lamun kira-kira urang dicaritakeun surga model kitu pasti nama urang hayang. Kan tadi teh ya ieu mah pangkatna ge pangkat anu jalmana anu ti heula asup Islam, anu teu heula beriman kepada Allah tina golongan Nabi Adam kasebutna ge ieu tadi teh ya wasabiquna sabiqun. Nah, ieu tacan anu golongan kanan mah tacan. Imah golongan anu peringkat pertama. Tanya anu saterasna wa hurun in minggu payun mudah-mudahan orang panjang umur dilajengkeun deui. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.